Paslun ari ieu eta hiji pasal pibayani najasati nu tetep ieu pasal dina mertelakeun pirang-pirang najis wa ijalatiha jeung ngaleungitkeun itu najasah. Pasal ieu bade majelaskeun pirang-pirang najis jeung cara ngaleungitkeunana kumaha. Wa hadal paslu jeung ari ieu pasal madkurun eta nu dicaritakeun pibadi nusahi dina sapalihna pirang-pirang salinan matan kubaila kitab sholati dina sateuacan kitab salat. Kubaila kitab sholati dina saeutik sateuacan kitab salat. Naon ari najis teh? Wa najasatu jeung ari najis lugotan ceuk bahasa asyai'u eta perkara. Asyai'u eta perkara al mustaqdaru anu dianggap geuleuh. Al mustaqdaru anu dianggap geuleuh. Najis ceuk lugot nyaeta perkara anu dianggap geuleuh. Ceuk bahasa mah. Wasar'an jeung ceuk agama. Wasar'an jeung ceuk agama kullu ainin haruma tanawuluha alal itlaqi halatal ikhtiyari ma'asuhu lati tamyizi ilaih. Kullu ainin tah najis ceuk agama mah kullu ainin eta saban-saban benda. Kullu ainin eta saban-saban benda haruma anu haram. Haruma anu haram naon tanawuluha nyanak kana itu ain. Haruma nu haram naon tanawuluha ngarawat teh ngarawel nyokot nyanda kana itu ain alal itlaqi barina mutlak. Alal itlaqi barina mutlak. Tulis dalam kurung maksud itlaq mutlak teh rek loba rek saeutik. Maksud itlaq rek loba rek saeutik. Hartosna benda anu dikatakeun najis itu anu haram dicanakna ku urang eta benda teh bade loba bade saeutik. Dicanakna teh nyatai contohna teh saeutik loba halam dicokotna dirawatna. Halatal ikhtiyari dina tingkah ikhtiar. Halatal ikhtiyari dina tingkah pamilih. Halatal ikhtiyari dina tingkah pamilih dina waktu biasa-biasa keadaan normal lain keadaan darurat. Ai keadaan darurat makan amel nyeri huntu kakemu ku najis kan gitu. Pertama keadaan darurat beda deui. Eta oge syarat lamun geus teu mangi obat anu ampuh kanggo ngadamangkeun waosna. Ma'a suhu lati tamyizi sarta gampangna misahkeun. Ma'a suhu lati tamyizi sarta gampangna misahkeun. Ma'a suhu lati tamyizi sarta gampangna misahkeun. La lihurmatiha lain karena mulyana itu ain. La lihurmatiha lain karena mulyana itu ain. Wala listik dariha jeung lain karena geuleuhna itu ain. Wala listik dariha jeung lain karena geuleuhna itu ain. Wala lidororiha jeung lain karena madaratna itu ain. Wala lidororiha jeung lain karena dororna madaratna itu ain. Eta mah najis teh pi badanin dina badan. Pi badanin dina badan aw aklin atawa dina akal. Wadahola jeung asup fil itlaqi dina mutlak. Fil itlaqi dina kecap itlaq dina lapad itlaq. Naon qalilun najasati nu saeutik tina najis. Naon qalilun najasati nu saeutik tina najis wa kasiruha jeung nu lobana tina najasah. Wa kasiruha jeung nu lobana itu najasah. Geus tadi geus jelaskeun. Wa haraja jeung kaluar. Maksud kaluar naon? Dikecualikeun. Bil ikhtiyari kulapad ikhtiar. Tadi kan halatal ikhtiyari dina kondisi normal. Naon nu dikecualikeun ku bahasa ikhtiar? Naon ad-daruratu kondisi terdesak. Naon ad-daruratu kondisi naon? Terdesak, darurat. Butuh. Painaha karena sayaktosna itu Fa'innaha karena sayaktosna itu daruroh. Fa'innaha karena sayaktosna itu daruroh tubihu eta ngameunangkeun daruroh
tubihu eta ngameunangkeun daruroh tanawalan najasati kana mawa najis. Tanawalan najasati kana ngarawat atanapi kana mawa najis. Di dahar oge boleh keur darurat mah. Keur terdesak mah. Sabab ad-daruratu tubihul mahdurat. Salajengna wa bisuhulati tamiji wa jeung kaluar tulis wa horoja wa jeung kaluar takdirna wa horoja. Tegasna mah kakecualikeun bisuhulati tamiji ku bahasa ku lapad suhulati tamyiz gampangna ngabedakeun. Bisuhulati tamyiz tadi kan aya kecap suhulati tamyiz. Naon nu dikecualikeun? Naon aklud dudi ngadahar bilatung. Naon aklud dudi ngadahar bilatung. Bilatung naon aklud dudi ngadahar bilatung. Almayiti anu pupus itu dud. Almayiti anu tilar dunya itu dud. Almayiti anu modar itu dud. Pi ngantunkeun. Pi jubnin dina keju, pi jubnin dina keju. Au pakiatin atawa dina buah-buahan. Au fakiatin atanapi dina buah-buahan. Cara dina peuteuy nya. Tos pupus di lebet peuteuy. Itu hese ngabedakeunana gares we. Atawa hese ngabedakeun teh karena sudah menyatu dengan buah-buahan tersebut. Teu bisa ngabedakeun gitu. Rapat jeung buah-buahanna. Sugan teh bilatungan padahal aya ieu naon jinatna ieu bilatung. Wa nawidalika jeung saumpami itu jubni au pakihah. Wa nawidalika jeung saumpami itu jubni jeung pakihah. Wa roja jeung kaluar dikecualikeun deui biqaulihi ku dauhan ki musannif la lihurmatiha tegasna mah lapad la lihurmatiha. Naon nu dikecualikeun naon maitatul adamiyyi bangke anak Adam. Naon anak Adam teh? Jelema, bangke jelema mah itu mah henteu najis. Sabab mulia hurmah. Wa jeung kaluar takdirna wa kharaja. Wa jeung kaluar wa kharaja bi adamil istiqdari kulapad adamil istiqdar. Aya tadi teh lalil istiqdar teh. Henteu na geuleuh. Naon almaniyu cai mani, naon alman lain ku sabab geuleuh najis. Naon almaniyu cai mani. Cai mani ge geuleuh tapi henteu najis gitu. Naon almaniyu cai mani. Wa nawuhu jeung saumpamana itu mani. Wa binafi dorori wa jeung kaluar takdirna wa kharaja. Dikecualikeun binafi dorori kulapad nafi doror. Tadi kan la li dororiha. Naon al-hajaru batu, naon al-hajaru batu. Wan nabatu jeung jajadian, wan nabatu jeung jajadian. Al-mudirru anu ngabadaratkeun itu hajar. Wan nabat al-mudirru anu ngamadaratkeun itu hajar, ngabahayakeun ngabadaratkeun teh itu hajar. Wan nabat bibadanin kana badan aw aklin atawa kana akal gitu. Teu ari najis mah batu teh. Cuman almun di dahar da bahaya kana awak ruksak, kana akal ruksak. Teu ari najis mah misalkeun ayeuna tangkal kalapa teh. Tapi lamun di dahar daek naon di dahar tangkal bahaya kana awak jeung akal. Sumada karo salajengna nyaritakeun saha al musannifu ki musannif. Sumada karo salajengna nyaritakeun saha al musannifu ki musannif. Dobiton kana patokan, kana palenggeran, dobiton kana palenggeran. Batasan, patokan, palenggeran lin najisi pikeun najis. Lin najisi pikeun najis al khariji anu kaluar itu najis. Al khariji anu kaluar itu najis minal kubuli tina palawangan payun. Minal kubuli tina palawangan anu payun. Waduburi jeung palawangan anu pengker dubur.
Biqaulihi kudauhan ki musannif biqaulihi kudauhan ki musannif mana wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun tegasna lapad eta wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun wa kullu ma'in jeung ari saban-saban benda cair wa kullu ma'in jeung ari saban-saban benda cair kharaja nu kaluar itu ma'in kharaja nu kaluar itu ma'in minasabilaini tina palawangan dua minasabilaini tina palawangan dua nu ek tihareup ti tukang najisun eta teh najis saban-saban benda cair anu kaluar tina palawangan dua payun rek kareup eta teh hukumna najis. Wa ariyo qauluhu biqaulihi tadi eta sodikun eta anu nuju naon maksud nuju teh mengarah sodikun eta anu nuju anu mengarah bil khariji kana anu kaluar bil khariji kana anu kaluar al mu'tadi anu dibiasakeun itu kharij al mu'tadi anu dibiasakeun itu kharij kal bauli ari contona eta tetep sapertoskeun cai kiih kal bauli ari contona eta tetep sapertoskeun cai kiih wal goiti jeung sapertoskeun tai itu yang biasa kan benda naon ayeuna benda baseuh oge benda cair oge tai teh nya untuk padat pisan pan pasti aya baseuhna wa bin nadiri jeung kana wa bin nadiri jeung anu langka wa bin nadiri jeung kana nu kaluar tapi anu langka cara naon kadami ari contona eta tetep sapertoskeun getih kadami ari contona eta tetep sapertoskeun getih wal qaihi jeung sapertoskeun nanah wal qaihi jeung sapertoskeun nanah nuropik tina palawangan payuna kaluar nanah najis itu eta kitab kosong ke Faisal berarti hilian gitu jeung nu engal ilal mania kecuali cai mani ilal mania kecuali cai mani mah teu najis rek saemel ge nu mangpi satermos ti mani tah suci mangpi dibekukeun pek nitip ka mamang tah tinyu mangpi kopi min adamin cai mani min adamin ti anak adam ti jelema cara bieu siropik ieu kaluar cai mani au hayawanin atawa ti hewan cimani hewan goeri kalbin salian ti aning wainjirin jeung anong ari cai mani aning jeung cai mani anong mah eta mah najis. Hah? Wama jeung hewan wama ikut berpartisipasi lah wama jeung hewan tawalada lahir itu emak tawalada lahir itu emak minhuma tina itu kalbi wahinjir minhuma tina itu kalbi wahinjir anak aning anak anong oge sami cai manina najis au min ahadima tawatina salah sayjina itu kalbi wahinjir au min ahadima tawatina salah sayjina kalbi wahinjir mahyawanin tohirin sarta hewan anu suci doma kawin jeung anjing boga budak ngaranna misalkeun Joni eta si Joni cai manina si Joni eta najis waraja jeung kaluar numang pima si John
Wahroja jeung kaluar bimain kulapad main bimain kulapad main nu ada nih masih jalu pokoknya. Nah, ulah bari ku metap mel. Waraja jeung kaluar bimain ku bahasa main. Ku bahasa main. Naon kunu cair ya, naon adudu bilatung. Naon adudu bilatung. Keluar bilatung tina bol siropik eta mah teu najis. Bisi ieu mah. Wa kullu mutasallibin wa kullu mutasallibin nya. Wa kullu mutasallibin jeung saban-saban anu teuas. Wa kullu mutasallibin jeung saban-saban anu teuas. Kang atos, Mbak, teuas teh atos. Wa kullu mutasallibin atos teh teuas. Bahasa Jawana teuas teh atos. Wa kullu mutasallibin jeung saban-saban anu teuas. Keluar, Mbak, dari mulut belakang keluar yang keras-keras. Nah. Keluar sekop misalkan. Nah, itu mah dikecualikan alias teu najis. La tah naon eta teh ngalebur. Oh, la tahilu anu henteu ngalebur, la tahilu anu henteu ngalebur, la tuhilu anu teu ngalebur. Hu kana itu kullu mutasallibin, la tuhilu anu teu ngalebur. Anu ngalebur teh anu ngabubukeun. Hu kana itu kullu mutasallibin naon al-maidatu lambung. Naon al-maidatu pejit artinya. Naon al-maidatu pejit. Kan ai makanan asalna teuas di dahar dicakreb dengan kiripik sateuas-teuas. Dicakrebnya kiripik nu geus beureum. Dicakreb eta asalna teuas, tapi ketika di dalam itu jadi hipunya. Eta luar biasana Allah menyimpan alat produksi penggilingan di dalam perut orang sok lamun di ayeuna di pikiran da kekuasaan Allah eta. Palaesa binajisin tuh. Palaesa maka sanes. Palaesa maka sanes itu kullu atau henteu itu kullu binajisin eta najis, maka sanes najis eta teh. Henteu najis. Tapi bal mutanajisin balita benda nu kanajisan. Bal mutanajisin balita benda anu kanajisan. Yat haru anu bisa jadi suci itu mutanajis. Yat haru anu bisa jadi suci itu mutanajis bil gosli kudikumah. Bil gosli kudikumah. Ini fenomena kopi luwak. Fenomena naon? Kopi luwak. Sok ayeuna luwak teh naon? Semacam caruh. Luwak. Nah, eta teh kan sina di daharan si kopina teh. Di dahar tapi teu digiling di jerona teh kopi mah. Kaluar we tina boolna luwak ngaguruntul ngabentuk kopi. Tah eta teh henteu najis. Tapi mutanajis, benda anu kena najis sabab campur di jerona. Hartosna mutanajis, benda anu kena najis bisa disucikeun. Tinggal kumah we. Dikumah, kapabrikeun, digiling, didagangkeun, dibeli, ditinyu. Nya, itu jadi suci. Ropi keluar gasolin tina misalkeun ayeuna bujurna. Etan sanes najis gasolin. Tapi disebutna mutanajis, anu narima najis, kanajisan benda anu kanajisan. Tinggal naon atuh? Tinggal kumah we, seuseuh. Kaya bakal jadi suci. Wa fi ba'din nusahi. Nah, itu referensi bisa ditanyakan apakah kopi luwak haram karena keluar dari bool luwak.
itu tidak haram. Mana referensina eta? Wa kullu mutasallibin la tuhiluhul maidah anu henteu kaproduksi ku peujit di jero palaisa binajisin bal mutanajisin yathuru bil ghusli. Itu disebut najis balik ka benda nu narima najis anu bisa suci ku dikumbah. Nah, pasti dikumbah heula sampai digiling di pabrikna dijadikeun kopi teh. Eta referensina ciriannya cirian kasih si referensi halalna kopi luwak gitu teu najis. Wa fi ba'din nusahi jeung eta tetep dina sapalina pirang-pirang salinan matan. Wa fi ba'din nusahi jeung eta tetep dina sapalina pirang-pirang salinan matan. Sing apal eta sing katalar eta teh jadi tanya na kuis teh. Mana referensi kopi luwak. Nah, wa fi ba'din nusahi jeung eta tetep dina sapalina pirang-pirang salinan matan. Wa kullu ma yakhruju ari lapad wa kullu ma yakhruju ilaih lain wa kullu ma in kharaja atuh ku fi'il mudhari yakhruju dina matan nu batur mah bila fi'il mudhari kalawan lapad fi'il mudhari bila fi'il mudhari kalawan lapad fi'il mudhari wa isqati ma'in jeung kalawan ngagugurkeun lapad ma'iun wa isqati ma'in jeung kalawan ngagugurkeun lapad ma'iun kieu wa kullu ma'in teu kitu wa kullu ma yahruju lah sarua wae pokona mah saban anu kaluar tina palawangan dua anu cair sifatna kecuali cai mani itu adalah najis kecuali anu tuas anu henteu kaproduksi di jerona teu hancur itu bisa jadi suci itu mah disebutna mutanajis hanya yang kena najis nanti bisa jadi suci dikumbah salajengna ari ayeuna omeh sareng ayeuna omeh eta teh kumaha hukumna wa ghuslu jami'il abwali atawa ngabersihkeun ieu nya cikiih wa ghuslu jami'il abwali jeung ari ngumbah sakabeh pirang-pirang cai kiih hewan cai kiih ayeuna cai kiih hewan arek cai kiih naon oge jelema wa kullu wa ghuslu jami'il abwali jeung ari ngumbah kana sakabeh pirang-pirang cikiih wal aurasi jeung pirang-pirang tai biasana auros mah tai na tai hewan walau kana sok sanajan bukti itu abwal jeung arwas lain arwas min makulil lahmi eta tetep tina anu di min makulil lahmi eta tetep tina anu tina hewan nu meunang di dahar dagingna min makulil lahmi eta tetep tina hewan anu meunang di dahar dagingna min makulil lahmi eta tetep tina hewan anu meunang di dahar dagingna cara naon domba sapi ayam tai na jeung cikihna lamun aya dina tehel atanapi dina naon wae itu wajibun eta anu wajib dikumbahna kumaha cara ngumbahna wa kaifiyatu ghusli najasati jeung ari tips tata cara ngumbah benda najis wa kaifiyatu ghusli najasati jeung ari tata cara ngumbah najis ingkanat eta lamun bukti itu najasah ingkanat eta lamun bukti itu najasah musyahadatan eta anu katingali bil aini kusoca katingali jentulna ku panon mata buncelik wahia jeung ari itu najasah ingkanat musyahadah waya jeung ari itu najasah ingkanat musyahadah al musammatu eta anu dingaranan bil ainiyati ku ngaran najis ainiyah buludan hiji cenata najis teh aya disebut najis naon ainiyah bil ainiyati ku ngaran najis ainiyah jadi naon patokan najis ainiyah teh ingkanat musyahadatan bil ain nu katingali ku mata bun celik.
takunu eta bukti takunu eta bukti takunu maka bukti takunu maka bukti takunu maka bukti itu ainiyah takunu maka bukti itu ainiyah bijawali ainiha ku ngaleungitkeun datiahna itu ainiyah bijawali ainiha eta tetep ku ngaleungitkeun datiahna itu ainiyah dipikeun we heula ieu na naon jentulna eta kotokna keramik pikeun we jentulna wa muhawalati zawali ausopiha wa muhawalati jawali ausopiha jeung narekahan ngaleungitkeun pirang-pirang sifatna ainiyah jeung narekahan ngaleungitkeun pirang-pirang sifatna ainiyah narekahan teh naon mengusahakan neangan cara ngaleungitkeun pirang-pirang sifatna itu ainiyah naon sifatna ainiyah teh tadi jentulna dina tai kotok dina lueun keramik jentulna geus dipikeun ku kertas sifatna mah masih ada minto min nyatana rasana coba diletak itu masih ada rasanya minto min rasana awalaunin atawa warna masih ada bekas warnanya kuning awalaunin atawa warna aurihin atawa ambeuna sok ameuan masih aya keneh tuh jadi menghilangkan najis ainiyah itu tidak hanya menghilangkan bendanya saja tapi sifat-sifatnya juga harus dihilangkan. Naon sifatna teh? Rasana kudu geus eueuh dina teh hel teh. Warnana kudu geus eueuh dina teh hel teh. Jeung ambeuna kudu geus eueuh alias geus dicandak ayeuna ku kertas si teh kotok teh ayeuna cana kapur buludan heula biasana mah kitu kan. Cana kapur buludan heula terus jang nyirian eta mah nya. Terus ayeuna kakarek nyandak lap baru ayeuna dileungitkeun sifatna. Jadi intina mah cara ngaleungitkeun najis ainiyah teh hukmiyahkan dulu. Nah cenah cara ngaleungitkeun najis ainiyah teh hukmiyahkan heula. Jadi ari hukmiyah mah kan tinggal sesa-sesa sifatna. Piceun heula kageus hukmiyah mah baru dilap. Ulah langsung dilap tadi. Cara ngelapna oge misalkan ieu lap panjang kan mimiti mah di ieukeun ku kardus ku naon piceun cirian terus kitu nyanak lap baseuh perut caina sing ngucur langsung lap teh nu geus dilapkeun teh tilepkeun ulah dipake ngelap deui lap deui terus tilepkeun deui piceun geus beres kitu ulah dikieu-kieu diempel itu mah bukan menghilangkan najis tapi ngaratakeun najis mun dikitu-kitu kumpelan mah sanes kitu tapi di cok calit-calit lapna tilepkeun ganti ku lap nu sabelahna kitu. Itu cara ngaleungitkeun najis tai kotok naon aya di masjid di kobong. Kerik heula kitu nya. Kerik heula nu geus garing kerik heula, piceunan heula. Ieu na ainiyahna. Itu najis ainiyah. Pain baqiya maka lamun tetep naon to mun najasati naon tomun najasati rasa najis naon tomun najasati rasana najis doroma kamadarat itu tomu doroma kamadarat itu tomu letak kuropik teh geningan asa tai kotok keneh maka masih keneh tetap najis aulaunun atau warnana aulaunun atau tetep teh warnana aurihun atanapi ambeuna tosnya tadi malamun rupana lamun rasana masih kene aya rasa tai kotok maka itu matak bahaya alias can suci. Kumaha lamun anu tetep teh rasana mah tos teu aya tapi warnana atawa ambeuna ka ambe keneh atawa warnana masih kene aya. Aw launun atawa warnana aw rihun atawa ambeuna nu mana asuro anu hese. Anu hese naon jawaluhu ngaleungitkeun itu lawan aurih naon jawaluhu ngaleungitkeun itu lawan jeung rih geus di kumaha geus ku sabaraha urang geus ku sabaraha sikilap anger warnana masih koneng kulantaran lila teuing meureunan teu di kerik ambeuna masih aya keneh
maka lam yadurro maka tema darat itu laun auri lam yadurro maka tema darat itu laun auri maka terjadi tema darat tema naon lah ari hese mah ari geus diusahakeun geus muhawalah geus ditarekahan. Tos itu najis naon aini ya cara ngaleungitkeun najis aininya kumaha hilangkan dulu datiah nah salajengna hilangkan sifat-sifat nah ulah sampaikan nyesa rasana ambeuna warnana kudu hilang. Dua macam najis yang kedua wa ingkanat jeung lamun bukti naon an najasatu najisna wa ingkanat jeung lamun bukti naon an najasatu najisna goiro musyahadatin eta nu teu kasaksi nu teu katempo ku mata buncelik. Naon tawahia jeung ari itu najasah goer musyahadah wahia jeung ari itu najasah goer musyahadah teh al musammatu eta nu dingaranan bil hukmiyati ku najis hukmiyah buludan tadi aya najis teh ainiyah ayeuna aya najis teh naon namina hukmiyah hukumna hungkul benda nama geus eueuh. Jadi najis hukmiyah patokanna naon ingkanatin najasatu goero musyahadatin lamun najisna henteu katingali ku mata susah sisa teh payakpi tah payakpi maka cukup cara nyucikeunana payakpi maka cukup naon jaryul mai ngaberjalankeun cai naon jaryul mai ngaberjalankeun cai ngocorkeun cai teh alal mutanajjisi kana benda nu kanajisan alal mutanajjisi kana benda anu kanajisan naon biha itu al walau marrotan wahidatan sok sanajan sauwihan naon sauwihan jadi kocorkeun we najis hukmiyah mah tinggal dikumakeun wur we cai sauwihan ge kitu ge tos beres anu teu aya bentukan mah nya cara ngabersihkeun ayeuna tos dihilangkeun naon tadi teh tai kotokna tinggal awurkeun we lamun kira-kira rada kudu memerlukan lapnya ku lap nya tadi teh cara jiryul mai teh tadi ge lapna teh kudu baseuh lap anu kaen peureutkeun heula terus ngaberjalan cai tos we eta teh sudah suci tinggal dilapkeun kitu. Sumastasna salajengna ngecualikeun sahal musannifu ki musannif sumastasna salajengna ngecualikeun sahal musannifu ki musannif minal abwali tina lapan abwal hartosna abwal teh naon pirang-pirang ciki qaulahu kana dawuhan ki musannif naon illa baulas sobi tegasna lapad illa baulas sobi nah ini dikecualikeun ciki anu teu najis yaitu illa baulas sobi kecuali ciki budak leutik lalaki illa baulas sobi kecuali ciki budak leutik lalaki kade budak leutik awewe mah tetep najis kakarek borojol budak teh awewe ngacer meskipun kakarek borojol itu sudah najis wayahna awewe mah dari awal semenjak ke dunia air kencingnya itu sudah najis beda jeung ayeuna ciki lalaki bayi lalaki lahir bayi lalaki cer kiih can eut asi can eut naon-naon maka eta mah henteu najis illa baula sobiyi kecuali ciki budak leutik lalaki ala di anu lain asi gitu naon ayeuna bubur atau naonnya can ngadahar naon-naon kurma atau napi naon cijam-jam lam yakul ala di anu pami aang mah kapungkur nuju pas lain teh langsung dieutan cai jam-jam jeung kurma matak lamun kahampangan teh najis gitu tos jadi najis
untuk kuasi gitu, untuk kuasi heula dipancing heula supaya berkah ku air jam-jam jeung kurma. Lam yakul lam yak aladi anu lam yakul teu dahar itu aladi, lam yakul teu dahar itu aladi. Budak maneh tapi ku torpedo we. Lam yakul teu dahar itu aladi atau ama kana dahareun. Atau ama kana dahareun. Aya lam yatanawal tegasna mah teu ngarawat itu aladi. Aya lam yatanawal tegasna mah teu ngarawat itu aladi makulan kana anu didahar, makulan kana anu didahar wala masyruban jeung kana anu diinum. Wala masyruban jeung kana anu diinum. Ala jihati tagodzi bari netepan kana arah-arah ngalap kakuatan. Sarapan ala jihati tagodzi bari netepan kana arah-arah ngalap kakuatan. Ala jihati tagodzi bari netepan kana arah-arah ngalap kakuatan. Painahu karena saya kunaon pangna ayeuna naon tadi teh baol atanapi ciki anak kecil itu teu kudu teu wajib ayeuna langsung dikumah. Painahu karena saktosna itu baulu sobi. Aya baulu sobi tegasna mah ciki anak laki-laki. Ya turu eta bisa jadi suci itu sanes teu najis. Najisna muhopa papa. Lepat nyarios. Najisna naon muhopapa. Kan najis teh aya muhopapa, aya mutawasito, aya mughalladho. Nah, jadi kieu beda-bedana puntennya. Tadi lepat nyarios. Bentenna istri mah, ciki istri mah itu tos najis mutawasito. Pami bayi laki-laki mah itu masih najis muhopapa. Beda cara nyucikeunana oge. Tuh ari dugikeun ka mughalladho mah sanes anjing babi. Gitu kartos tuh maksudnya ngan cai ki ihlalak anak laki-laki anu geus ngadahar ayeuna barang dahar mah contoh geus ngadahar korma atanapi cai salianti ayeuna cai susu itu sudah menjadi rubah, sudah menjadi mutawasit toh. Itu painau karena saya tosna itu baulu sobi, aya baulu sobi, baula sobi tegas nama ciki anak laki-laki yang anak kecil laki-laki. Yat uru eta bisa jadi suci itu baulu sobi. Birosyil ma'i ku nyepretkeun cai cukup nyucikeun teh cepretkeun cai. Alaihi kana itu naon? Alaihi kana itu baul. Wala yustaratu jeung teu disyaratkeun pirosi dina nyepretkeun cai. Menyipratkan air, Ba. Wala yustaratu jeung teu disyaratkeun pirosi dina nyepretkeun cai. Menyipratkan air naon sailanul mai ngocorkeun cai. Naon sailul mai ngocorkeun cai itu dikocorkeun cepretkeun gitu. Pa in akala sobiyu atau ama ala jihati tagoddi gusila bauluhu qot'an. Pain akala tuh najis mutawasit mah kudu dikumah. Mangku budak awewe, bayi awewe ngacer padahal can ngadaharna naon. Nah, baju anu kakenaan eta cai ompol budak leutik awewe kudu dikumah. Beda jeung mangku budak leutik lalaki nu can tuang naon-naon kecuali asi cer we ngacer itu teu kudu dikumah di banyur si acuk teh teu kudu diseseuh tapi cukup dicepretkeun kieu tah. Nah kitu ku cai cukup di kitu nyacer cukup dikumah itu sudah suci dengan air cepretkeun. Nah itu bedana lalaki jeung awewe sabab awewe mah nya bahanna ge najis, awewe itu bahanna najis benar tuh. Bahan awewe mah najis, lain lalaki mah bahaneun lalaki itu suci. Jadi lalaki mah menang nyieun tina benda nu suci, sementara awewe menang nyieun tina benda nu najis. Ada keterangannya dina Hasyiah Bajuri na jilid 1. Jadi kapungkur Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam diciptakeun tina naon taneuh. Cik ari taneuh suci najis.
Nah, berarti lelaki itu diciptakan dari benda yang suci. Sementara awewe cik Siti Hawa diciptakan tina naon? Tulang rusuk na Kangjeng Nabi Adam nu beulah kiwa. Cik ari tulang najis atanapi tulang anu berlumuran darah najis atanapi suci? Najis. Nah, maka air kencing laki-laki itu hukumnya najis ringan. Muhopapa harias cara mensucikannya cukup dicepretkan air, sementara air kencing anak perempuan yang belum makan naon itu hukumnya sudah mutawas itu alias nyucikeun anak kudu dikumah di banyur. Pahamnya? Nah itu alasannya na dina hasiah ieu aya dina bajuri. Dina kitab anu 2 jilidna dina tengahna aya. Pas qauluhu ieu. Pain akala maka lamun nuang saha asobiu pain akala maka lamun nuang saha asobiu anak kecil lalaki lamun awewe mah sobiyah ayataan tak tanis saha asobiu anak kecil lalaki atau ama kana tuangeun ala jihati tagodi bari netepan kana arah-arah ngalap kekuatan ala jihati tagodi bari netepan kana arah-arah ngalap kekuatan busila maka dikumbah naon bauluhu cikiihna sobi kotan kalawan pasti tuh jadi mutawas itu lamun budak leutikna meskipun kakarek lahir tapi geus nuang ayeuna korma maka itu geus jadi najisna rubah ningkat jadi mutawas itu alias lamun ngacret teh kudu dicuci eta acuk dikumbah teu cukup dicepret wahoro jajeng keluar alias dikecualikan bisobi kulapan sobi anak kecil laki-laki saha asobiatu anak kecil perempuan saha asobiatu anak kecil perempuan anak leutik lah awewe walhungsa jeung wandu eta mah najisna wayahna geus jadi mutawas payug salu maka dikumbah naon min baulihima yug salu teh fiil mudhari bina majhul fiil majhul itu butuhna fa'il apa naibul fa'il mana naibul fa'il naon min baulihima tina cikiihna itu sobiyah jeung hungsa naon min baulihima cikiihna itu sobiyah jeung hungsa naibul fa'ilna dibentuk tina jar majrur min harap jar baulihima majrur menang kitu naibul fa'il dibentuk tina jar majrur menang wa qabilun min dorpin au min masdari au harfi jarin biniabatin hari bahan naibul fa'il teh diantawisna maf hiji maf'ul bih kaduana masdar katiluna jar majrur kaopatna dorob wa qabilun min dorpin au min masdari au harfi jarin biniabatin wa yustarotu jeung disyaratkeun fi ghuslil mutanajjisi dina ngumbah benda anu kanajisan fi ghuslil mutanajjisi dina ngumbah benda anu kanajisan naon wurudul mai ngadatangkeun cai naon wurudul mai ngadatangkeun cai alaihi kana itu mutanajjis ulah ayeuna najisna sumping kana cai tapi cai nu sumping kana benda nu kana najis itu cara-carana ingkana lamun bukti itu mau qalilan eta anu saeutik lamun bukti caina teh saeutik lamun bukti caina teh saeutik contoh Ropik itu punya cai saeutik teh sing ingat cai sanapeun 2 bulan Ropik teh gaduh cai 1 gayung saeutik teh cai saeutik sanapeun 2 bulan
Tropik bade nyucikeun, tropik teh bade nyucikeun kampret tropik atau napi sorban tropik anu kanajisan misalkan kacai ompolan. Tah maka cara nate tropik si cai nu kudu datang, si cai nu warid anu datang. Kok berarti di kumaha? Diawur keun ngumana teh kitu. Ulah kumaha? Ulah si benda nu kanajisanana datang kana cai, ulah dianclom keun. Sabab naon caina saeutik. Paham teu? Gitu. Pain akasa maka lamun ngabalikeun si jalma. Pain akasa maka lamun ngabalikeun si jalma. Cara ngabalikeun teh kumaha? Si tropik bieu sorbana kalah dibebeskeun kana cai nu saeutik, kana cai nu aya dina gayung. Pain akasa maka lamun ngabalikeun si jalma lam yatur maka teu jadi suci, itu mutanajis. Lam yatur maka teu jadi suci, itu mutanajis. Wayahna eta sorban teu jadi suci. Amal kasiru anapun ari cai anu loba, wah caina sabalong ya mah lain sapanyuk. Amal kasiru anapun ari cai anu loba sakulah nya kulah ageung. Palapar ko maka eta teu aya perbedaan eta maujud. Palapar ko maka eta teu aya perbedaan eta maujud. Palapar ko maka eta teu aya perbedaan eta maujud. Baina kaunil mutanajisi antara bukti anu narima najis. Baina kaunil mutanajisi antara bukti benda anu narima najis teh waridan eta anu datang. Waridan eta anu datang. Maksud datang kumaha? Dianclomkeun si sorbanna. Mutanajis teh naon? Sorban anu kakenaan ku najis teh. Waridan eta anu datang. Naon datang teh? Si sorbanna dianclomkeun. Au maurudan atawa eta anu didatangan. Au maurudan atawa eta anu didatangan. Naon didatangan? Cai nu dibanyurkeun kana sorban dibanyur berarti au maurudan atanapi anu eta anu didatangan dibanyur. Tah ari caina sabalong mah, ai sabalong teh leuwih ti 2 kul maul kasir tah, maka bebas cara mencucikanana. Nya piknya eta si sorban teh mah ek dibebeskeun langsung gitu kucek-kucek mangga. Da cai loba ieu atanapi bade jadi warid teh hartosna si bendana didatangkeun kana balong atanapi jadi maurud si cai balong nu diawurkeun. Pahamnya? Nah, ini fenomena referensi ini untuk nyuci atanapi ngeuman hidup. Osok cucian pakaian anu ek dicuci sok dikeuman heula tara? Osok kan ngeuman dina emer. Cik emerna gambaran emerna teh anu emer hideung nu alit gini kan. Emer hideung nu alit. Nah, kahade eta ulah sampaikeun kan emer hideung anu salit eta daya penampunganna salit. Berarti caina cai kolil cai kasir. Cai saeutik tah kurang ti 2 kulah. Maka lamun cai saeutik eta dina nalika ayeuna ngahilangkeun najisna, dina nalika nyucina kudu jadi si benda anu kanajisanana si pakaianana kudu jadi ayeuna maurud, kudu jadi anu didatangan ku cai alias si cai nu aya dina ember kudu kana naonkeun kana angoankeun. Ulah kieu pakaian urangnya pakaian sadayana seueur misalkeun. Ieu teh kan mungkin ada pakaian anu naonna anu kanajisan bebeskeun kana emer adinya geus dirinsoan emer kucek-kucek itu teh ngaratakeun najis jadi najis sakabehanana. Paham teh? Tapi sanes kitu nyucina. Tapi lamun hoyong kana emer salit kitu, hoyong dianclumkeun si bendana, hoyong jadi warid, maka carana si cucian ieu dikumbah heula ku urang teh. Contoh dina kolocoran, bersihkeun heula. Sadayana samemeh ngeuman teh dibersihkeun heula, dibanyuran heula atuh. Sina dipastikan ieu cucian pakaian nu ek dicuci teh naon bersih tina najis. Jadi tinggal heula banyuran sadayana. Geus beres kitu baru kucekeun ayeuna rinso masukkeun we. Nah, itu mah suci. Paham teh? Henteu ngaratakeun najis. Tah kitu carana. Tiba heula ge kuring tos kitu ti pikeun leutik oge. Coba power lamun ayeuna nya cara nyucina lamun ayeuna kitu mah engkena bakal naon? Bakal ngaratakeun najis. Ini fenomena juga dalam masalah naon namina teh mesin cuci. Mesin cuci teh kan aya nu alit aya nu ageung. Mesin cuci anu alit berarti daya tampung caina saeutik. Maka
si acuk ulah langsung dibebaskeun. Cai ninyu heula cai misalkan mesin cuci langsung diasup sanes kitu, tapi carana lebetkeun heula kana mesin cuci si acuk, lebetkeun sadayana acuk kana mesin cuci, baru datangkeun naon cai. Nah, itu mah teu naon, paham teu? Jadi intina mah lamun caina saeutik, wayahna si cai nu kudu datang kana pakaian, pahamnya? Lamun cai nasa etik si cai kudu datang karena pakaian, ulah si pakaian nu dibebaskeun karena cai. Lamun cai loba bebas, cai loba mah cai sakulah badag mah eta mah arek cai anu diawurkeun, arek pakaian anu dikana caikeun, paham teu? Nah gitu. Geus catatan ti ayeuna nyuci sing benernya, maka nyuci teh bersihkeun heula naon ayeuna tina keran atuh dibersihkeun heula baru dikeueuman. Walayu pak jeung teu dihampura, walayu pak jeung teu dihampura ansaiin tina perkara, ansaiin tina perkara naon minan najasati pirang-pirang najis, naon minan najasati pirang-pirang najis, ilal yasiro angin ilal yasir minan najasati ulah make naon atuh walayu pajeng teu diampura ansaiin tina sewiji-wiji tina perkara minan najasati nu tetep se tina najis, minan najasati nu tetep tu se tina pirang-pirang najis. Naon ilal yasiru naonna di dinya tah naibu pailna ilal yasiru angin naon anu saeutik minadami tina getih wal qoi jeung nanah, minadami tina getih wal qoi jeung nanah. Payupa maka dihampura naon anhuma itu dam jeung koeh, payupa maka dihampura naon anhuma itu dam jeung koeh pisaubin dina acuk au badanin atawa dina badan watasihu jeung sah naon as-sholatu salat, watasihu jeung sah naon as-sholatu salat mahuma sarta nadam wal koeh, mahuma sarta nadam wal koeh ropi kapungkur nuju mimiti masantren pananah hungkul dina kulitna teh na awakna teh. Tah lamun nanahna kira-kira saeutik mah maka ropik salat pastikan lamun keur takbiratul ihram teh kagesekeun nanah dina ieu teh. Tah ari saeutik mah dihampura. Yasir bahasana illal yasiru. Saeutik tina getih aya getih saeutik atanapi nanah saeutik itu dihampura. Dina pakaian napel atanapi dina awak dihampura salatna. Lamun loba mah teu dihampura. Kumaha kategori saeutik jeung loba? Al adat muhakamah, hartosna kembalikeun kana hukum adat, kana urep. Kira-kira cek ropik ayeuna nu disebut saeutik sakumaha ropik? Satotol mungkinnya. Tapi lamun misalkeun dina acukna teh sakieu yeuh nanahna teh. Loba teh sakitu. Loba mun cek ropik sakitu cek kabiasaan. Oh loba sakieu mah berarti teu sah salatna. Paham teu? Kira-kirakeun dina kebiasaan urang saeutik jeung loba nya kira-kirakeun. Lamun dina kifatul hayarana mah geuning dicontohkeun teh ku logam. Nya logam ayeuna naon namina teh? Logam naon artos anu 500 atanapi 1000 baheula. Tah lamun ngaleuwihan logam eta berarti eta teh geus kategori loba. Getihna teh misalkeun ngadableg sagede artos anu logam eta, maka eta mah kategori loba. Tapi ieu mah getihna teh saeutik. Saeutik satotol kitu eta mah dihampura. Nya itu ilal yasiru minadamil qaihi wa illama jeung angin perkara aya sayun tegas nama perkara la nafsa teu aya getih eta maujud lahu pikeun itu ma naon sailatun anu ngocor kadubabin ari contona eta tetep sapertoskeun laleur. Kadubabin hari contohna eta tetep sapertoskeun laleur. Wanamlin jeung sireum ida waqa'a di mana-mana tuniba itu ma fil ina'i dina wadah wa mata jeung pupus itu ma wa mata jeung mawat itu ma modar paeh itu ma pihi dina itu ina la yunajisu eta painahu maka sayakosna itu ma
Painau maka saektosna itu ma layu najis eta henteu nganajiskeun itu ma layu najis eta teu nganajiskeun itu ma hu kana itu ina kana itu ina. Oh laler atanapi naon sireum tuh ayeuna mah geus kamari oge aya disinggung laler atanapi si sireum pokona mah hewan anu teu ngocor get. Nah, laler kan eueuh getihan sireum eueuh getihan bangke na asup ayeuna kana misalkan pesak urang kari-kari urang salat itu teu naon dihampura teu matak nganajiskeun kana acuk gitu maksudna mah teu matak nganajiskeun laler asup cemplung kana cikopi teu matak nganajiskeun kecuali aya ikhtiar sorangan hartina Mang Empi teh kamari mah tamah kesel ieu ek ngasupkeun laler eta mah aya ikhtiar sorangan. Wapi badin nusai jeung eta tetep dina sapalina pirang-pirang salinan matan ida mata pil inai ari lapad ida mata pil inai sarua wae lah ida mata di mana-mana paeh itu mah pil inai dina wadah wafhama jeung mere paham naon qauluhu ucapan ki musannif waqa'a tegasna mah lapad waqa'a wa fahama jeung mere paham naon qaulu ucapan ki musannif waqa'a tegasna mah lapad waqa'a logat ae binafsi tegasna mah ku waqa'a teh tuni baituma waqa'a tuni baituma ae binafsi tegasna mah ku dirina itu mah tuh paeh sorangan ka jero asup kana kopina teh teu ngahajakeun ku urang dicemplungkeun anahu kana sayaktosna kalakuan sareng tingkah anahu kana sayaktosna kalakuan sareng tingkah laut turiha eta lamun dialungkeun laut turiha eta lamun dialungkeun naon mah hewan la nafsa teu aya getih eta maujud la nafsa teu aya getih eta maujud lau pikeun itu mah naon sailatun anu ngocor pilma ii dina benda anu cair pilma ii dina benda anu ancur anu cair teh anu piancureun tai ge itu termasuk benda mai hartosna bakal ancur doro maka madarat itu mah lamun ngahajakeun antelna misalkeun mangpi kana kopikeun naon ayeuna dianclumkeun laleurna itu mah matak madarat alias bakal jadi nganajiskeun ai kana benda anu padat mah henteu tetep kana acuk benda padat kan dicemplungkeun kana pesak diasupkeun bangke naon bangke eta laleur teu naon nya kana benda anu cair anu ieu mah anu matak nganajiskeun mah wa huwa jeung ari ieu qauluhu ma eta kawal ma eta pendapat kawal teh jajama geus mastikeun jajama geus ketok palu geus mastikeun bihi kana itu mah saha Rafi'i Imam Rafi'i fi syarhi shagir dina syarah shagir kan Imam Rafi'i mah gaduh kitab 2 Al-Muharrar sareng ayeuna Al-Muharrar sareng naon namina teh hiji deui teh Syarhus Shagir jeung Syarhul Kabir walam yatarod lihada mas'alati fil kabir walam yatarod jeung teu ngasongkeun itu Imam Rafi'i walam yatarod jeung teu ngasongkeun itu Imam Rafi'i teu mintonkeun teu nampilkeun lihada dihil mas'alati kana ieu permasalahan fil kabir dina Syarhul Kabir waida kasurat jeung di mana-mana loba naon maitatuma bangke na hewan naon maitatuma bangke na hewan la nafsa teu aya getih eta maujud lahu pikeun itu mah naon sailatun anu ngocor lamun loba misalkan leleurna saemer ieu wa goyarot jeung ngarobahkeun warogayarot jeung ngarobahkeun itu maitah wagoyarot jeung ngarobahkeun itu maitah makana perkara waqa'at tuniba itu maitah waqa'at tuniba itu maitatuma pihi dina itu ma manu deukeut ieu najasat maka nganajiskeun itu maitatuma hu kana itu ma
Alamun loba mah lalurna terus ngarobahkeun kana cai itu mah bakal najis. Wa idza nasyaat jeung di mana-mana bijil. Wa idza nasyaat jeung di mana-mana bijil naon hadhil maitatu. Ieu bangke minal mai tina benda nu ancur. Cair teh minal mai tina benda anu ancur. Kadudin ari contona eta tetep sapertoskeun bilatung. Kadu diholin ari contona eta tetep saur bilatung cuka. Kadu diholin ari contona eta tetep bilatung nu aya dina cuka wa pakiatin jeung dina bubuahan. Wa pakiatin jeung bubuahan, dia buahan. Lam tu najis maka tengah najis ke itu maitah. Lam tu najis maka tengah najis ke itu maitah hu kana itu mai. Hu kana itu mai. Ku bilatung eta mah. Wa yustasna jeung qot'an kalawan pasti. Qot'an kalawan pasti. Wa yustasna jeung dikecualikeun. Wa yustasna jeung dikecualikeun mama sartana perkara. Mama sartana perkara dukiro dicaritakeun itu mah huna dina ieu bab. Dukiro dicaritakeun itu mah huna dina ieu bab dina ieu pasal. Naon masailu pirang-pirang masalah naon masailu pirang-pirang masalah madkuratun dicaritakeun masail. Madkuratun dicaritakeun masail fil mabsutati dina kitab dina pirang-pirang kitab nu panjang pembahasanana nu lebar pembahasanana. Fil mabsutati dina pirang-pirang kitab anu lebar pembahasanna. Sabako anu ti heula naon ba'duha sawareh tina ieu masail. Sabako anu ti heula naon ba'duha sawareh tina ieu masail fi kitab thaharati dina kitab thaharah. Wal hayawanu istirahat heula.